dua rangkap ya urak teh. Heeh. Ari geus dipirintil yeuh. Geus. Deuk ngalian mah. Ajujang geus ngadogoan. Teu bayang engke ngalianna. Geus ieu mah hiji. Oh iya menjadikeun hiji. Nyen urak kuat manual kieu. Anjay. Perentelkeun. Ya 2 meter. Anjing panjangnya 2 meter setengah mah koplok panjang. Teuneun eta ngana euy. Tah kieu ngadamel urak teh pangarsa tuh. Ayeuna deuk ngagere ya jeung Jujang jeung Paang biasa tuh. Manggut. Terus diputer tuh. Awas atuh awas. Terus dihijikeun. Oh sia goblok. Si dicekek ku urang. Manjar eta geus tadi geus beres. Iya, ieu nana tuh jadi teh sarua kuno gede. Oh panjang sebelah. Lain, ieu nana, heeh. Sedik deui. Asmut. Sana gitu sih. Tuh. Lah, tuh tarik teuing. Jauh teuing atuh. Teu akur. Prod, mana nah le nyokot rapot kehead. Semen. Beungeut rewok maneh teh alhabatan siga monye. Terus tuh hijikeun. Bahan nilon. Tapi senang mana? Itu nih. Milu moal maneh urak prut. Wah, meureun teu. Maneh teu gering nya. Pengurak naon? Nah. Maneh beuk kitu belutna. Tahu. Asli. Bekok kehead ah. Ari nu kamari peuting dipasak teh prut. Diburas. Hama bonsai tah. Si Mican. Tarik Mican. dulu, Bau tuh malah. anjing. Betul. Apruk meureun euy. Persiapan soh lega. Main eta tegang di handapnya. Mana bensin mah? Geus bereskeun heula. Mal bener ieu mah. Oh, ada beda bahan. Heeh. Rujit anu kieu teh geus merentel geus. Hese di ieu. Rudat. Tapi alus euy bahan. Hese diomekeun wah. Teu balik deui pi anjingeun. Allahu Akbar. Red. Cik meuli paket teu? Paket atuh. Anjing, paket euy alus euy. Ini eta sia irung keplok sekali yang belut rudat ningali oge. 2G HD ieu. HD lah.